ditinggal oleh suaminya pergi kawin lagi. Nah, Betul. setuju, itu setuju, benar nggak? Hidup duda. Beda dengan kita. Maksudnya kita Kamu di Subang punya istri satu, punya anak satu, ditinggalin jadi janda. Pergi lagi ke Bogor, ke Sukabumi, punya istri satu, anak satu. Pergi lagi ke Cimahi, pergi lagi ke Banjaran, pergi lagi ke Majalengka. Lahirlah 5 orang anak dari 5 Pak, Ya. 5 naon? 5 awewe Pak. 5 orang anak dari 5 orang wanita. Wanita, Pak. Kamu adalah laki-laki durjana. Hah? Siap. Dari 5 yang sah itu Pak. Iya, yang sah. Iya. Kan Iya, kita yang nggak tidak tahu. sah. Yang tidak sah tidak tahu. Aduh. Hei, Iya. laki-laki terhormat ini dong berdua. Oh, Wayang, ini ada wayang janda dan Wayang janda. 2 orang duda. Ayo. 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 Judulnya juga wayang janda. wayang janda. Wayang Jawa dan Sunda. Sunda. Ya, benar-benar. Alhamdulillah. Sedangkan kamu adalah orang yang banyak meninggalkan janda-janda muda. Ya Bapak kalau mau sih silakan Pak. Silakan nawaran. Lain maksudnya, bisi-bisi yang Ayo. urutan. Bapak mau yang mana? Mau Dewi Silpi atau yang mana? Udah Bapak. tawarkan gitu sih. Oh, katanya disuruh milih. Ulah gitu banyak orang mamaruan yang iya. Sok kemana emang. Lain gitu maksudnya. Ya, dengekeun, Hang, dengekeun. Ya, nya. Ule wae nu duit loba. Ya, duit loba. Bener. Ya kan? Ya. Imah gede. Imah gede. Kontrak loba. Kontrak loba. Geus lah penghasilan gede. Bener. Ditinggalkeun, ari mana beungeut goreng ninggalkeun. Atuh daya mah sesuai dengan lagunya. Apa itu lagunya? Susis, wow susis, suamina sieun ku istrina. Tuh gitu itu. Susis, wow susis, suamina teh ditinggalkeun ku istrina. Cing atuh hang beungeut nu pantes wae kieu ditinggalkeun, ai beungeut goreng kieu ninggalkeun. Hianat sia mah. Tah eta aing teh hebatna. Kalakah hebat atuh. Hebatna naon ari sia? Nu kieu dibarebut rumahnya nu boga duit ditinggalkeun. Berarti tidak punya taktik dong. Harus pakai taktik. Aduh, aya taktik. Nah, taktik. Taktik kumaha sih? Ih, taktik di dinding. Cicak eta mah cicak. Naon tadi teh? Mana? Mana nu ninggalkeun? Ninggalkeun. Ai ka urang mana ngomong mana cek ditinggalkeun oke kumaha. Kumaha mana mah teu sesuai mana mah. Ento urang mah. Sok lah aja sia di oding jalan-jalan mana kan ngomong gitu. Saya ditinggalkeun. Jadi sekarang mah rada ngerti saya kenapa ada tulisan itu tuh. Apa? Naon sia tuh kusuna Presiden. sok emang mun kusuna ngomong na Ya, ini kan. Aya tulisan. Aya naon? tulisan cenah. Oh, Prabowo. Mana teh? Presiden aing. Presiden aing. Heeh. Kayak KDM. Ya. Bapak aing. KDM naon tuh teh? Emang apa itu orang? Ada kaharti aja nama. Naon? KDM teh geuningan curhatan. Curhatan mah? Heuh, itu singkatan KDM. Naon? Kang Duda Merana. Siung. Mana mah sok gitu mana mah. Tahu nggak? KDMT Kang Duda Mulia. Mulia. Ini adalah laki-laki yang mulia, ya kan? Pak, punten Pak, saya motong Pak. Naon? Ini ciri-ciri orang yang tidak pernah bersyukur, yang Kenapa? tidak pernah mengerti arti dari KDM. Ari KDM teh Kang Dedi mayar. Kalau nggak ada Kang Dedi, mana yang mau bisa dahar? Biar Duda bisa memberikan nafkah pada istrimu melalui dirimu. Dan ingat sekarang Duda terdepan. Sebentar lagi Presiden Duda, Gubernur Duda. Sia kebagian naon ke? Iya. Hidup Duda, hidup Duda, Duda. Ayo, Lamun karena ieu hidup kan Duda. Lebih baik jadi Duda kaya daripada pemajikan loba ku sia dibalangsakeun. Ya, kamu hidup siap. Duda. Ayo saudara-saudara yang mau jadi Duda dari sekarang kita cerai. Ulah atuh sia. Kami aya batur aing. asal hayang aya di baturan bae. Banyak keur ngeunah rumah tangga diceraikeun cenah. Dengekeun itu teh KDM. Kang Dedi merayu janda. Hei, Janda teh Jawa Sunda, Pak. andai kata pun aku harus punya istri baru, pengganti yang lama yang pergi meninggalkan aku, aku tidak akan sama janda. Biarkan ini sekalian, Neng.
Amin, amin. Emang begitu, Pak? Hah? Biarpun mendingan sama ini sekalian. Iya. Oh. Kan sieun, Pak, hayo. Daripada nu ngorengan nyerikeun geus kan ini. Pak, bisi hayo nurutan uing. Naon? Kan ini hayo. Naon masalahna? Bisi cara plokan huntu. Oh, emang lamun kawin kan ini masalahna naon? Eta bisi iya Pak karacunan. Karacunan naon? Susu kadaluarsa. Oh, mana pernah nyedot? Maksudnya babaturan Pak ya. Ya, si nanya. Ari susu ini asana kumaha rasana? Itu sebelum teu karasa Pak. Kumaha? Hasem, amis, per. Hamar Pak. Pernah ngenyot? Berarti pernah, Pak. Lamun gitu mah berarti mana pernah ngomong hamar sih, Bieu? Teu kahaja. Sabaraha puluh ini nu dikenyot ku maneh? Ente puluhan hiji ge. Hiji. Eta teu karasa teu. Kumaha teu kahaja kumaha? Eta wing disedekeun. Disedekeun kumaha? Jadi bogoheun. Bogohan kumaha cing? Sok ngobrol ka saya deumali beja-beja, moal ngobrol. Awas ya bejang-bejang. Moal. Kan aya ieu nya ini oh. Keriput nih. Oh, keriput. Karijut. Terus karijut. Berarti cenah ke urang teh ujang tulungan ini ka dieu. Cek ini. Oh, cenah. Pan ujang teh ujang ngohang lain. Mun mangga balenyeng urang teh. Mangga mare naon? Ih kalabat ka dieu cenah. Ka bumi cenah. Pangmakukeun itu cenah. Oh nya mangga. Ai pas asup ka eta imah. Dari mana teh leutik. Eta mah juk dikunci sia. Gimana? Imah. Mana rek diperkosa berarti kuliah ini? Pulang pan lewas. Aduh, ini ulah kikian nih. Ini. Tapi aya deg-degan mas etik meureun. Ya deg-degan sieun. Mana nolak? Nolak atuh. Oh, ini ai maneh atuh mah nya teuing. Sok piraku teuing urang. Maneh ge mikir tong boros ieu urang oge ini mas teh. Nolak. Nya tinggal heula. Terus. Tuh, ojek teu buku cenah. Ujang, tong ka mana-mana jang ngohang ka dieu we ka dieu. Naon ka dieu? Ieu pokona kieu. Ieu nini mah satos lami pisan cenah. Teu ieu sareng pamagetes. Nya. Mung nini cita kumaha teh? Ka dieu. Ieu ka dieu. Dikitukeun. Iya. Oh, olah. Apa meureun geus ngapa? Lain dikitu. Dikitukeun meureun. Apa sih namanya di tol-tol gitu. Kurang teh Atau dipaksa gitu ku sini. dipaksa. Turun Saya apa? kan mundur. Ini moal gitu. Cek orang teh. Nini moal. Terus ku sini teh. Iya. Nini moal. Iya. Moal. Iya. Moal panas saya. Iya moal. Ongkoh moal siapa tapi leta biji ya. Hang. Ari jenis susu sabaraha hiji? Oh susu teh 3 Pak. Hiji. Aduh kayak ini. Tara lajo tuh mana mah. Susu kaleng. Hiji susu kaleng. 2 Susu asi. susu asi. 3 Tilu mah susu non tepung. tepung. Oh serbuk gitu. Tutuk tepung kata nuji raya. Hiji. Kinaon? Hiji. Susu kaleng. Susu kaleng mah eusina. Jang babana. Wadahna, kalengna dipakai cocokan budak. Oh, Jangan mau mobilan, terolong, dumpang hidung tingnang, terolong gitu ya. Pantung gitu, pantung, bang. Terus asi, hari asi masih susu ibu. Nah, eusina jang budakna, anakna, cangkangna, paranti cocokan. Bapana. Cocokan. Main cocokan bapana mah bisa dijan bawa mobilan atuh. Ya ento beda deui pan di moal-moal. Oh di moal-moal. Aya kaleng makan dijan bawa mobilan terlang gitu. Aya nu asin ini kan Berlaku di situ. Banyak gitu. Susu tepung. Tah susu tepung kakara. Naon? Susu tepung mah ade beda deui jeung tadi teh. Susu kaleng. Kaleng jeung asi. Jeung susu bubuk beda deui. Lain bubuk. Lain bubuk. Susu tepung. Susu tepung teh naon? Susu tepung. Serbuk. Lain. Naon? Lain. Susu nini. Nah, susu nini. Sama kan susu tepung teh susu nini. Nah, Sok tinggal ku maneh. Susu nini dikeun tepung. Beda sini ten urang mah teu tepung. Kumaha? Nu sabelah di dia, nu sabelah di dia. Pindah kontrakan cenah Lauk-lauknya. eta poinnya ya susu. Beda-beda deui Udah ieu mah beda. teh. Ang ieu teh aya wayang golek kang jeung wayang Jawa ang. Perpaduan. Itu perpaduan. Janda Dalam sejarah jadi janda. Oh. Gitu. Lamun wayang golek mah ngetes orang geus biasa. Nya. Urang ngetes wayang Jawa mana. Jawa. Oh, yang Jawa. Oco. Oh, ai Jawa mah loba na Ojo Oco nesu. Ojo nesu. Mana jadi wayang Jawa ang? Jawa. Urang dalang. Mana jadi tiang bendera?
Beda aku sedang pan wayang bener. Oh, iya. Wayang ayat yang bener segala. Wayang Arjuna. Hah? Arjuna. Urang Aduh, wayang naon kieu ruksak euy. Aku namanya wayang ruksaknya wayang itu bae ruksak oge. Ya. Mane cakil. ya sama sakane we cakil maya huntuan aing eueuh. Ieu teh cakilna karek digurinda. Kuntuna teh karek dikikir ku nonian wayang. Kan bae lah, Kan aya wayang kulit mah teu katempo bentukna. Siap. Deplek gitu. Oh, siap, Wayang siap. kulit mah tatarina oge ciga wayang kulit gitu. Oh. Beda wayang golek jeung kulit. Tak gituan tah. Hei. Segala kebalap motor atuh. Musik heula gra matakna. Musiknya kan ku itu ke depan. Iya. Ulang soal Emang mau musiknya Pramulan? Hah? Liung ya tuh. Apa aja. Oh boleh. Sakit. Di mana-mana wayangnya ini dalangnya sibuk sendiri. Wayang mah tinggal dalang mah diuk we. Urang ras Pipiluan gitu. urang biasa jadi wayang pan atuh dah. Jadi aduh. Apa itu wayangna? Oh nya oke. Tong riweuh. Oh, jeng. Jeng. Bagus.